Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sarang abdi Mang Zain. Aduh, kalau ya rada kurang kadenge nya geuningan suarana teh tah kan aya dibuka mah gitu kan. Alhamdulillah wilujeng siang dulur-dulur ayeuna Mang Zain nuju di Desa Cilaja, Kecamatan Kramat Mulia. Kaleresan ieu teh Desa Mang Zain Nyalira gitu kan ya. Terus di dieu Mang Zain nuju di Kebon Balong. Ya teh tadi nama bakal calon wisata gitu. Tapi duka kapayuna bade kumaha, ayeuna urang cuang nge-review aya naon bae deh geuningan di Balong ieu teh, di Kebon Balong ieu teh gitu kan. Ieu teh baretona tempat paulinan Mang Zain kapungkur. Hayolah ayeuna mah cuang intro heula. Oke, ayeuna urang bakal nge-review aya naon bae di Kebon Balong Desa Cilaja itu nya. Ayo be ka dieu tuturkeun. Tah ieu teh kapungkurna nya samemeh pandemi gitu kan nya. Tos pandemi sih maksudna teh. Ieu erek dijadikeun wisata geuningan. Tah tapi duka ieu teh geuningan dana ti luhurna masih keneh macet kulantaran kan masih dibagi-bagi ku dana pandemi Covid gitu kan ya. Jadi masih setengah ya. Tah ieu bareto tempat paulinan urang di dieu nya lur ke waktos alit gitu. Coba tingali kana China. Tah ieu teh nu namina Kebon Balong. Sebutna Kebon Balong teh nya ieu aya kebon oge aya balong gitu tah. Di dieu kapungkur loba laukan. Samemeh dibagi dua kos kieu. Tah ayeuna si cai ieu teh aya ti mata air be kabelah di mata air. Tah jeung deui di dieu teh aya seperti patilasan nya lur. Ieu mah menurut sesepuh gitu kan, menurut nenek moyang Mang Zain kapungkur di dieu teh aya dua patilasan gitu. Tah di dieu nya lur. Ieu teh nu namina Kebon Balong ya. Kapungkurna mah ieu teh geueuman pisan kapungkurna mah ieu teh. Kusabab masih keneh tatangkalan, masih keneh leubet gitulah intina mah. Samemeh di taluaran, samemeh rarubuhan sorangan. Tah geuningan ayeuna meuni tiis, meuni adem gitu. Tapi kapungkur lebih tiis, lebih adem gitu. Ayeuna mah rada caraang. Kapungkur mah geuningan poek pisan. Tah ieu nya lur anu mata air di kapungkurna teh waktu sejarahna teh tina batu saurna mah. Tah. Ieu mata air terus kangge ieu patilasan kali dieu. Nah, seperti segitunya. Ieu tempatna di Kebon Balong Desa Cilaja, Kecamatan Kramat Mulia. Oke, hayu urang muter deui ka dieu nya. Tah ieu teh tangkal arageung kieu teh tangkal kopo, buah kopo gitu kan nya, buah kopo sareng tangkal ambit geuningan lur. Eta si tangkal ambit eta teh sok dipake jamu ari naon nya? Kolot kapungkur gitu kan, ari ngajamu teh ku rempah-rempah wae. Nah dieu kapungkurna mah di dieu teh hium pisan geuningan. Tah ieu nya ieu sebagian pembangunan kangge ngabangun bakal wisata gitu kan. Masih setengahna nya lur. Oke ka dieu. Kumaha ieu bade RK ditu apa ka dieu? Ka dieu lain. Ya, kangge jalanna ieu masih kene sebelah dieu mah masih kene taneuh. Soalnya kan masih terhambat panginten karena pembangunannya. Acan anggeus intina mah kitu. Tah, tapi ka dieu mah entos semean geuningan. Ieu teh lamun misalkan dikelola mah nya lur, punten imanya rada ieu geuningan. Rada hoyong ngamajukeun Desa Nyalira gitu. Pami misalkan dikelola mah enak geuningan.
Tah abdi kapungkur ningali peta nya di dieu teh bakal seperti taman lur. Tah geuningan kukayaan kieu abdi teh kalah khawatir geuningan. Teu sesuai sareng ekspektasi geuningan. Tapi nya kieu we realitana mah. Ayo ka dieu. Duh, bareungit euy. Tah. Kieu kayaan di Lebet. Kebon balong. Namina ieu teh kebon balong situ Cimanangga nya. Di Payun ki aya geura. Ieu na. Tah, kieu nya lur. Hah? Ting tah. Tah. Kieu. Kaleresan ieu teh dikelola nanti ku BUMDes kamari mah, tapi ayeuna mah duka soalnya kan saurna majarna BUMDesna pas pada lungsur gitu. Oh terus dilungsurkan. Tah janten duka yeuh ayeuna teh kumaha gitu kan. Nya urang mah berharap gitu kan mudah-mudahan ya wisata teh enggal dikelola deui supados rada endah geuningan katingalina. Ulah padu diruruk sakieu bae terus diingkeun. Tah eta nu abdi mata kecewa teh lur. Hapunten ieu mah abdi rada masihan saran gitu kan. Tah ieu kapungkurna aya naon itu nya? Anggur. Waluh, wah. Tah, waluh ieu teh kapungkurna teh. Ngajejer sampai ka ditu waluh. Tapi ayeuna mah duka yeuh. Sabab pengelola duka ka mana gitu kan. Nya ka dieu. Ayo. Tah ayeuna situasi di daratna sapertos kieu nya lur. Tah di dieu aya nya meureunan ge saung lah, jang paranti ngaropi boh naon gitu. Paranti ngumpul-ngumpul. Tah enak sih saung mah gitu kan. Tapi can aya listrik kan ieu teh. Itu. Tah ieu pami ieu mah non pami dikelola bener-bener mah sae insyaallah lur. Aslina ieu heman. Tah insyaallah lah urang ngadoakeun wae mudah-mudahan danana aya gitu kan, rezekina aya biasa kembali dikelola deui. Hayu be ayeuna cuang ka balongna euy. Ieu pembangunan palingan masih 35% dari pembangunan di denah ya, di peta. Tah geuningan ieu aya ayunan pegat euy. Budak biasa tah ayunan. Tah ieu batu koral masih aya keneh. Hayu cuang muter kadi. Tah nya ieu di depan gitu kan, tampak depan di Payun ieu kan. Tah geuningan katingalinya tuh di ditu aya gazebo. Ieu gazebo anyar lur. Gazebo anyar jang paranti ngopi we lah gitu kan. Tah ieu caina sok kumaha erek dicagap caina. Ieu teh caina teh meuni tiis lur, enak teh resep. Resep pisan. Hayu bu cuang. Nah, di dieu urang keur leutik boga cerita ieu. Bareto pas keur urang laleutik gitu kan, marandi di dieu sata acan dibangun, urang sok luncat di ditu teh. Tah tina tangkal kopo nu luhur ieu teh urang teh luncat gitu padu make bae selempak teh geuningan. Urang naek luncat, resep pokona mah.
teu sieun kacugak teh sieun ku ambit pokona resep wae nu aya gitu kan. Ayo be urang coang ka gazebona. Ieu irigasinya tempat pembuangan air. Tah di dieu bareto mah mandi di teh yeuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tah di dieu yeuh urang bareto teh yeuh. Hari sok marandi, sok ngarojai gitu teh. Resep pokona mah. Caina masih keneh alami, masih keneh asri gitu kan. Soalnya kan ieu ti mata air gitu. Ayo langsung ka gazebona. Bismillahirrahmanirrahim. Tah, ieu gazebona ieu. Kan ieu ke dieu. Ieu gazebona ieu mantap ya. Ya gazebo pembangunan baru ya. Baru dibangun gitu alhamdulillah kangge ngararopi. Nah, kayaan gazebona gitu ya. Bah. Talur ieu jang paranti ngaropi gitu kan. Ya tuh kan ieu kamerana. Ambil dulur-dulur hayang apaleun ieu. Tah ieu nya gazebona. Juga nama diuk di resep ya. Hai. Jika di Jepang gitunya gini kan ya. Loba daun-daun, daun ya teh. Naon kembang gitu ya, kembang ambit. Kembang ambit berjatuhan. Waduh. Resep ya. Mantap. Penutupnya, oke. Tah panginten meureun sakieu nya ngareview bakal calon wisata situ Cimanangga Desa Cilaja, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Nah di dinya insya Allah mudah-mudahan imanya pembangunannya inggal jadi deh, inggal kelola deh supados enak deh gitunya. Tah pangitan gitu baiknya hampura imah bilih aya kata-kata anu lepat. Tah gitu kirang langkungna urang disambung deui waktos lain waktosnya. Oke, nya tong poho dulu sadaya tong hilapnya di subscribe atau di subrek channel YouTube-na atau turubna saur mah ijoh manya Sahabat Sunda SS. Tah kahade tong hilap diklik tombol loncengna anu sapertos lonceng cendol eta. Tos anu masa kitu banyak. Hatur nuhun sampurasun.